Asa gararaan nih kita hayam teh. Wah, cani parabannya si Faisal teh. Tuh, aja nyana cani paraban si Faisal nya budak teh. Kamana jigna. Yo, saya neng lain kekamot wae. Yo. Nah. Ya pantau anu ngileung muka ka mana nya. Tuh moal balik keur ngileung cara kieu mah. Si Faisal deui budak teh nya. Teu menang di papadonan ku kolot tah. Oh, sialin ku juru dua eta. Kamana si bulu hiris nih? Kan sarana bawa jauh deh nya. Kamana jiganya si bulu hiris teh? Yang keur ngileung teh meureun moal manggar tadi sileung-leuman mah nya. Mari pantona molongo. Astagfirullahaladzim, ai maneh kenapa maneh ngejentung di dia Faisal? Mah mending ngarerewa asal keur ngalamun. Ngalamun masih mah pagawean teh ningali nu bulu hiris teh. Teu naon kieu? Heueuh eueuh ngencar tuh pantona ge molongo, coba keur ngileung-leung. Lamun ngencar teh di cileung mah megar hayamna. Sok we kumaha sileungan sabuah bikang. Sia malah ngomong jam ti engab wae. Suka ieu. Mang nengan keur kayak kesukaan aya. Apaan lu puluh ribu kumaha maneh? Apal anu rupana jiga hieup cecenet. Lah pokona anu rupana koneng kusur bawa ka dieu heuh. Aing keur marala ka arah teuing tanangan hayam. Jeung keur rieur jeung naon Kunaon si Faisalnya budak teh sababaraha poe asa ulang-ulang wae ditinggali-tingali teh. Sok hariwang hate teh lamun ningali budak eta geus kitu. Aduh, mantap kieu kawin teh sugan teh moal pikieun. Sumpah urang mah kaduhung pisan. Kaduhung teh tiba heula. Aing keur para rusingnya jeung tititan hayam perpat teh. Aing Sal. Kali heula. Kunaon maneh Sal kukulutus wae. ieu para rusing jeung eta di kemat di tandangan hayam aing mah. Bet para rusing sagala atuh gampang neangan hayam ka belah kidul we atuh aya. Sok pusing kunaon deui. Lah urang teh bingung. Itu sih beuneu. Ya makasih di bulan suci ya. Kurang bejakeun ke budak itu wewe besti-besti. Astagfirullahaladzim. Si Neng si mana hari maneh? Si Neng si orang Cikaputihan lain. Lain ieu mah sineng si kukutan urang. Gaya hirup balangsak sangsara. Ariteun boga kukutan awewe. Sigara deng wae. Urang teh lang rek dikukut di imah si ngambak si mat. Da dikukut watir. Kela kumaha ieu teh caritana? Jol-jol bisa ngareuneuhan kitu. Aing ge yeuh, geus 2 bulan kawin. Can pamajikan can reuneuh-reuneuh. Eta lain urang mah, maneh make jurus naon? Make jurus entep sendok? Caringin rungkad? Anjing kiih? Atawa doma padu belajar? Karena mah besti-besti. Wah datang ieu mah geus moal balik nambahan lieur ningan aing mah ieu. Hayu ulang ah. Ka mana maneh? Kejar atuh, jangan heula hayamna ka kidul. Boy, ka dieu boy, sakedeung.
Bukti ganteng boy dia kalah kalau mah di dia niis atuh. Iya mah, geus boy. Lemur ieu bakal jadi bencana we pokona mah, bencana gede we pokona mah boy. Bencana nama mana Gilang? Heuh itu si Faisal si orang-orang teh. Siga tutut we sawah sakotak wae maka idak. Lungguh-lungguh tapi bisa ngareuneuhan. Diomongin wae si emak. Pang-pang nama, aing mah karunya teh naon? Lain si mana tah salembur bakal geunjleung. Urang kita denge saha? Sih gitu. Neng sih gitu untuk salah. Eta si Neng sih. Tapi ieu teh bingungna teh. Ieu teh Neng sih mana? Neng sih orang Tonggo atau orang Kaler? Guru ka desa heula ieu. Rek naon mana jauh-jauh ka desa? Nempo kakak. Kos nu lieur. Yeuh, nu bakal jadi piomongan mah kieu. Urang mah bae, ai si Neng sihna geulis mah kumaha lamun ramijut. Keun masih Faisal ramijut, ieu si Neng sih ramijut budak jadi kumaha ieu mane? Saya Gilang, urang bejakeun we ka Maija. Keheula boy, ulah waka dibejakeun ka Maija. Khawatir. Jaba geus kolot Maijana ge bisi gering. Geus kumaha atuh? Geus sih atuh ayeuna mah kieu. Ke lamun panggil jeung si Isal, urang sadake kuduaan sana jujur ngomong kumahana eta. Si Neng sih masalah direuneuhan. Heulah cari gitu mah ke berenang dekat tuh katanya Maija, direk balik heula atuh nya. Heuh sok atuh, direk balik heula mah. Ayo lang. Heuh sok. Kade di jalanna bisi ti Soledad. Pak, ayo orang jambu. Ayo. Itu boy ya. Amoy jangan deh. Ya Eva tempo itu. Eva udah naik. Yang mana yang terguna tuh? Tinggal di mana mereka juga jalur tinggal jalan awi guys. Cacing tapi enak. Bos ayu nak aja macam sampai naik. Itu koneng nak. Aduh. Mana? Non? Koneng jambu. Teh mana? Ambung. Sia. Pakai jambu. Mama sia lagi yang rabu. Tuh kumaha Pak? Apa yang turun? Aneh mah penampilan si garesi. Nanti abang turun ke mana? Itu bisa. Ini harus. Apa tuh kia-kia ada cara urusan mori di Cidakat? Ayo ngabas ya naik ucang. Nggak bisa malah lebaran rogangan. Bagus. Tapi itu batu yang itu. Guru tuh, nu gede. Guru diaju oleh tamu. Una. Hah? Nah itu. Oh, itu lalu. Ayo, lalu macam ribu. Hari ini jambu yang salah. Yang mami, jangan kembu. Kan ini gitu. Kayak apa aku sakit? Ayo. Sih ngambek sana mah. Ayo, teh. Ada apa yang lalu? Anak sawe iya. Saking kayak modal. Lain, Pak eta bener si Atin iya. Si Kepanya padahal mah baru teh. Yang kolotnya yang di puding. Kayak warung mah kita yang si Sandang. Padahal apa baru dah saya nggak kudu di ieu. Bari aja. Mana aja. Dan main. Tadi naik jam bisa. Saya mana? Kan benteng. Saya tahu. Enggak kamu dia kan. Neng, aduh tadi iya. Udah. Parah yang mah sama samcan. Acara teh mah kau. Tapi jangan. Kalau kamu iya piknik. Nanti game juga nu jauh wae. Ambang. Cok tuh teh kira buka. Si teh. Sarannya adik mah. Hai, ini pada armang. Mana nama? Marane mah atuh ge mau we. Nah, atuh kok bisa rek mam sendiri? Alim, aku di babarengan. Sampai jajannya kan cari Pak. Ayo. Saya tuh orang buka heula. Mama anu ambil tadi teh poho deui. Tapi emang mana bang amu. Iya. Umur orang ieu. Sama gede. Coba bebedain. Si bakal pemahara sana. Iya, marane. Terus Isal asa kemana gitu asa ulul aja teh. Dan ting tarakan luar. Atau
indah sardang oke sok sorangan ulin teh cara babarengan nah ini kemana coba dehnya ai sama sifatna teh kadang ambek-ambekan wae kadang sieun kumaha mun beureunya kadang oge ngangenin memang enak kasih kisah di heula ka boy apin udah pernah ka boy apin oh iya mah Eta mau bikin iya status WA marahnya si saga dewe akeun terhangat deh ya mah bahan genjleng salamur eta ya mah gosip deh baik nah udah para ieu dina bok apa ngalali ieu nah sakali mah teh mah sarana masih kemana sih hei nu jalan besti Belti ini Besti Besti duduk dulu Besti kamu nanti akan ngegarosipnya mah boleh lah duduk sekali berapa ini nok nggak beberapa itu enam posisi kan apa kamu apa mulai dengan keluar atau nah Besti tarapal gitu besti tahu nanti Besti nah karena Besti terus nama gitu lain lagi bah lain mana mariki seseorang beda sih sama nah apa sampai dulu Besti itu jangan Besti hitungan lah baik kayak gosip teranyar apa Besti si Isal teh mata tara keluar teh renungan trek dung itu kemana wae boy bener iya mah tadi pas dia ka dieu lah keur ngobrol kan eta ngaran awewe teh nengsi ting orang mana nama da saya mah gitu namun dia mah tidak patah lah leungit teu para lugu si kisah teh bisa kitu teh sahanya apal kikituan bari ngadoa sempos eta tapi kadang ya apalan mah hija hata apal aja ya apalan tuh amun apalan mah genjleungnya Kabupaten Bandung tapi nu ngomong itu tetangga mana salah ente dapat ya saya abi mentarek ngadengetan duaan gitu dua salah enggak kadang atuh salam aja we cakra anu bener checklist boy lain kitu konsepna boynya pengaruruan coba tuh gerakannya yang tanya kan cari itu lebih pangsinya teh lebih salah kasih tanya siap kayak gua abi dikasih kabar yang selanjutnya ya oke Besti nih tanyakannya si Isal sudah kekira nih soal kemana mak kemana biar ngalat cai eta kadinya kareup pernah naon atuh oh iya we biasa ngopi jamu oh iya mah bade atuh mah sekolot ke mama lain kudu ngopi jamu mama teu neuratna mah nya sok ma hari ieu mah biasa sabangsan cocorot mun kieu Isal ngareuneuh moa kita budak ulang-ulang teh heueuhnya bener usir aing mah kayak gampang ieu teh budak asa pira dunia sakit rupa-rupa teh kembang jamu ayam nanti nggak besok jadi jamu mah dan keberusan maruraga mana yang budak teh
para rusing. Para rusing nyaho si aing oge pang namanya pusing teu naon nyaho Emangna naon? tadi basa mangala cai maka dengikeun babaturan maneh keur ngomongkeun maneh bajarkeun teh cenah maneh ngaraneuhan heueuh eta teh Astagfirullahaladzim, cek saha mah. cek babaturan maneh aing ada salah dengi sok si aing mah ngaku bener teh maneh ngaraneuhan awewe Faisal Cek saha mah. Demi Allah teuing sama terumasa. pada sumpah sial mun maneh teu masa Toh, kisah sumpah naon ka mah sangkat mah percaya kita. ah sia kira ku babaturan maneh popong ayeuna mah kieu we marek neangan babaturan maneh anu tadi ngomongkeun kumarek diriukeun ka dieu wanita maneh mun maneh teu salah Jung riungkeun da sama terumasa salah da sama sieun. benernya cicing si ada bani ulah ka mana urang teang ku aing babaturan maneh teh Tumpeng kali diriungkeun. Masih menanyaan mangga saya kawinkeun. Dengan si Faisal ayahnya nih. Masalahkeun gaji. Oh iya nu nyebar gosipna teh. Oh, Oh, ayeuna deuk ngareungkeun naon ngasarariuh teh ya. geus ya eta mah. Lamun maneh teu masa salah sok jelaskeun ayeuna. Sok pangariung. Heueuh sal, maneh teh terus terang. Sok, mumpung ieu keur ngarariung, maneh teh ngareuneuhan saha? Sabenerna. Saha bilang anu ngareuneuhan. Apaan maneh sal kamari ngomong ka urang curhat malahan mangereuneuhan si Nengsi. Sok sia neng si mana sia ngaku. Anak saha neng si teh. Sok jujur. Lamun misalkeun maneh bener ngareuneuhan ku si Marek dikawinkeun. Hari digosipkeun na embu. Nyate. Asik. Sok sia ngaku lain kituan. Teh ngarakeun induk mana teh kumaha Isal? Buka era sia karunya ka kolot teh. Ayo urang kudu ngaku naon da urang terumasa. Kan ngomong kasih gila. Oke jeung teu rumasa. Kumaha cenah lang harita teh ngobrol na si Faisal teh. Heeh, mang ngomongna mah kieu. Eta si Isal teh ngareuneuhan cenah bingung. Kudu kumaha? Hai urang teu bisa kumaha da lain indung maneh jeung bapa maneh atuh. Sok sia Isal. Ngaku sia teh lain kituan. Hasok ngomong eta beungeut tentang dikitu-kitu bisa dicakar. Sok neng si teh neng si mana? Anak saha si neng si teh? Ieu sal. Ngame masalahna beres. Bawa si Neng ka dieu. Iya nah. Kayak teu. Aya atuh kek urang bawa ka dieu. Sok Sok buru cokot. Tanya biasa kacida. Allah mau bawa anak teh ampun. Oh, mana yang deui atuh teh nyaho si Faisal bobogohan. Darah paling mah cinta mati na kana dina tuh. Heuh bae atuh mah meureun kitu ge. Balik berarti si Isal lamun misalkeun reuneuh mah kawinkeun atuh gababari. Balik, nyetam gitu teu balik hilang, teu balik ngawiwirah anu kitu. Ah, alusnya nabung ti heula ieu mah teh nu kitu mah. Duit kalau sote ditabung ti heula. Jadi era we. Kawin teh teu kudu ieu kada kuat sedap. Rupa-rupanya si Faisal aduh. Cuma ijah keren cuy. Mana budak teh lima geus teu kuat hayang kirain cuan. Lain teu kuat Evan, dia tubuh. Ari mana Faisal naon mana maksudna ieu mau ucing. Kadagon. Kita jangan awewe kalau kamu mau ucing dari mana kumaha ieu? Sulit dimengerti, sulit dipercaya ya. Tah ieu anu dimaksud ku urang teh. Naon maksud urang teh naon? Ceneng sih. Aya ucing. Ari geus naon atuh ari marane? Kadong seuri. Kan biasa sama Neng Sis tehnya perempuan. Mau ucing. Lain tiba saeta ngomong ka aing teh Faisal ku ucing cenah teh jadi aing salah sangka ka maneh teh dicacapekeun wae hirup teh maneh mah. Ah, mana mah gelang otakna berserua jeung si Sarmo itu kang ngadukeun gorna. Mane, nu teh balik mah mata sing bentes, ari ngomong teh Isa, teh jelas. Ucing reuneuh gitu. Jadi batur mah salah sangka. We Neng Sis di dagoan tadi gila wae. Dia mah lain ngegosip, nge-review.
Aduh beda gitu. Jentrek ngomong kabarina ge ye, ucing nureuneuh nah maneh sibukna atuh ari maneh paisa. Karunya tuh mah da isa ge boga rasa kehewanan, karunya eueuh bapaan. Yang lain mah aing. Geus atuh Faisal kumaha kawin teh sakalian colok deui meh loba anakna. Harayu bari ngungsugan teh naon. Jadi nyate atuh balik Matu mah teu jadi cuan apa reknya ceprek aja tuh jadi. Dasar bangsa sia mah paisa ngerakeun maneh mah. Kalau aing mending geus sarua, saya sugan teh heueuh maneh teh ngareuneuhan. Atuh naon kita tadi kucing gitu lain nengsing wae. Ah sia. Si maneh kereuneuh deui ngagujurkeun sararea. Maneh teu balik jadi bujur sararea. Sok sia teh urusin eksik teh.